didamel pulang di SMA oke SMA SMK Pasundan 01 Cianjur. Kagiatan sanes eta minangka ketua musyawarah guru mata pelajaran bahasa Sunda Kabupaten Cianjur. Oke, lebet minangka pengurus MGMP bahasa Sunda Jawa Barat sareng Provinsi Banten. Alamat di Perumahan Ciherang. Kaprigelan nganggo bahasa Sunda. Tata krama bahasa Sunda. Dongeng, carpon, sisindiran, bukuritan, bawang salam, jeung saja beti eta. Pilih ke di bumi di Pademangan. Ibu bapak perlu komunikasi sareng PTC maka nomorna biasa diserat nomor HP-na 08 hiji salapan 0880 Sampurasun alhamdulillah sok sanaos siang insyaallah ibu kali bapak pangarti masih semangat. Bismillah puji ning kawit nyebat asmana Allah anu maha hemat tur maha welas. Puji tawis bakti kanu maha suci ka Gusti Robil Jati anu aya bari ngayakeun anu ngancik tanpa awit anu medal tanpa asal anu karantos ngaparing mampirang-pirang mampirang-pirang kabagjalan kabingahan ka urang sadayana utamina kanikmatan iman kali Islam. Alhamdulillah panutus qalbu kana maha agung Allah nu maha luhur. Shalawat kali salam mugia tetap ngocor ngagelontor mucur ngaguluyur kajunjunan urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatna, bibit buyutna, atanapi kulawargina, oge ka umat dugi ka akhir zaman anu salamina tumut kana ajaranna. Mugi-mugi urang kalebet anu salamina micinta tur miconto naon rupi nu dipilampah ku anjeunna tur di yaumil akhir urang kenging sapaatna kalayan izin tur ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pangarsa Bapak saeudeung nu simkuring dipi sepuh dipi hormat simkuring teh geulis asa pogok keneh ka apa saeudeung mah. Bapak di mana tuh mengamin teh gitu. Bapak siakur tenan sok sanaos tapi da lupa pangetenna rarasaan mah kumargi ningali hidup sadayana punten da karosan mah sigana siga saumur jeung pun anak di payung ya si kakak TK dalam 18 ge medalna teh tahun 85 gitu ya. Jantan nalika aku ka payung Gusti ya guru SD balik kaset ieu mah sigana teh payus keneh upami sakola di SMA. Nah hareueus mu kahiji dicanan jalan-jalan ku pangarsa saeudeung dugi ka tinggal nyunyuhun hulu. Nah nyunyuhun mah teu naksiranya da eta mah babasan teh sadigentos nyunyuhun hulu anu ieu teu acan kantos nyunyuhun anu mana nya nemeh nincak daerah atanapi lalobok
berbes gitu kan. Aya oge mbuman terang teh berbes upami suku nincak tangan ledau berbes gitu ya. Si hatunteuna umah tukang heureuy kasep geuris anakin teras lah pageus panata uraga ataupun panata calagara si hatunteuna sok sanaos tatos kudu oge dipihormat dipikadeus dipikadeudeu nanging anu mah tah kieu cirina aya kalana sok si kakak mah kade mama suka ditu ka dieu sok mah ieu heula da nya ibu katuh paguyuban urang Sunda mah upami teu tiasa heureuy itu soalnya di PHK jadi urang Sunda terus nanti tadi saur dokter aku oke sapapodos saluras nama ayeuna mah ulah waka marani hoyong lemes bahasa Sunda sok sanaon oke ku aku tangtos di pedar layana guru atik mah panginten dah gidana ibu-ibu kali bapak-bapak panatik di sekolah dasar atau di sekolah dasar SD dan terbiasa di Sunda geuna sapertos rumah sakit jadi imah geuring terbiasa sekolah dasar urang SD gitu guru-guru atau salira guru bapak panatik teh estu lunaratas jalan tatapakan murang kali estuning bakal napel namupi anu dilisankeun anu dicontohkeun ku ibu kali bapak panatik di SD mah pun guru ya jantan sieun dibahas dibatoskeun ka guruna itu jantan insyaallah kantenan mangga hatur nuhun pisan ka jadi barang tos naon ngawan jantan sakali deui ibu-ibu kali bapak-bapak panatik di SD mah kagungan wewenang anu mutlak nya atapi anu gaduh wewenang anu insyaallah lah urang insyaallah nya pokona mah ikhtiar ngadugikeun ngawanakeun tah ieu basa Sunda anu lemes teh anapun dina sadiditkeun tadi simpuri oge sapabodos sareng bapak ibu dokter ataupun cece Ajah Denti leres dari paguyuban oge kitu di SMP SMA asal wani nyarita ku basa Sunda tos kedah dipaparingleuh leres teh minimal aduh asaya geulis kita teh pintar bahasa Sunda sok hayang dahar teu ya Sunda sareng Jawa tadi leres aya bentenna mun sakedik di Sunda di Jawa mah dahar teh lembut halus ini hapunten sanes makhluk halus nya bahasa lemes teh monggo dahar mas nya monggo dahar bu gitu di Sunda mah kan dahar bahasa lama kami bade dahar da anu kasarna naon almo nyatu eta teu disebat tadi ku ibu dokter bahasa cohan atanapi kasar pisan anu tadi sauna leres bahasa Sunda teh kabubur undang usukna teh aya 5 mari aya nu disebat bahasa luhurnya ceuk bahasa anu khusus kanggo kalangan para raja atanapi anu baleungan bangsa anu cakak-cakak teu kenging ngangolong bahasa anu kitu teh nanging alhamdulillah ayeuna mah mung 3 mari sigana tiasa jadi 2 nya mau jadi 2 mau bahasa lama sareng bahasa lemas nanging sateacana pangintennya tujul kanu bari di pedar aku urang ningali makna anu bakal urang di sateacankannya kumaha carana ngajarkeun bahasa Sunda supados murang kali teh resep teh geus kitu nya tadi dia aya makna sareng tujuan artikan ieu ge nganggo nganggo bahasa Indonesia bagi di dinas
kecerdasan teh panginten kapinteran, akhlak mulia, serta kaparigelan anu diperyogikan ku dirina masyarakat bangsa kalau negara eta bami disundakeun nanging sakali deui panuju pisan lumaca dokter berebeslah dan berebes asal langkung sae ngadamel kurikulum khusus kanggo Kabupaten Brebes margi ibu kali bapak panganti anu aya di Brebes langkung paham langkung weruh karena kondisi keayaan bahasa anu digunakeun dina hirup kungruh sapoe di Brebes gitu sanes ya kita hedatna tos aya usaha nyarita bahasa Sunda emang kunaon Bu salahnya hede nah gua mah salah bae itu kan di Bekasi teu salah kasep nanging eta teh kenana kieu tak kitu jantan wirus kasangge mali tadi teh upami teu wantun ngalisankeun anu kasar bade kumaha terangna atanapi anak kuninga maparin ngalereskeun eta anu lepat nu penting mah bantu bae laras kedah diriweun upami ibu kali bapak guru nuju ngajar di SD mah ya Allah indah di SD insya Allah alhamdulillah aku masih kene duwe ka ayeuna emang da guru di SD mah limaan artinya genepan kan sakelas ini emang kene nanging di antara genepan teh hiji anu masih kene di menang di SD mah kan aku kantos ningali dina TikTok meuni kataji teh guru SD nalika urang kali bade lelet ka kelas guruna teh masih ibu-ibu kalaresan guruna dilawan jadi urang kali teh di kantos aya anu kantos ningali di TikTok si siswa teh saurang-saurang nangkep ka guruna teh nangkep terus diusapan cik upami ibu kali bapak kagungan sikap anu kitu kamuran kali aya mangpaatna teu aya tantos aya murang kali moal sieun nya moal sieun di seseulan moal sieun di cagok upami nyarita anu lepah malah tadi teh bageut kasep daras boyang daratnya ayo ibu oge hayo mang urang anu bahasa Mas budak we ditu nya terus sarajengna panginten oge tiasa ya insyaallah da panginten sae enteuna hasil didikan urang eta mah panginten bonus terus da kewajiban urang mah ikhtiar we ulah dugi ka geus sakali geus dua kali Kangjeng Nabi oge minimal 3 kali resep ari urang kan sok kieu imam syukurin salat moal mah 5 menit deui geus 5 menit ka 5 menit ka ieu eka jadi nu ka 3 mah tos sanes kitu kira-kira aku lepat teu lepat mah teu nanging kirang payus leres teu da aya kalana ati kurang kali teu cekat ku teori iklan teori ya leres teu kesan pertama begitu menggoda selanjutnya terserah Anda terserah si Anda terserah Pak Bram bintang hari ngajar mah pengennya itu nanging aku yakin sekali deui insyaallah mudah-mudahan da aku makan ABG nya akan tambah minggu ya ABG teh lisan aku mudah-mudahan janten doa lisan ibu kali bapak pangantik oge insyaallah janten doa teu aya murang kali anu gedegong teu aya murang kali anu bangun
anu rada aneh lah ya ulah urang mah nyebat kantonan sia mah sugan ge kantonan ka anak kandung lisan guru lisan indung lisan kolot sami sareng doa simkuring mah bercanda pisan eta lisan pun bapak almarhum ya mudah-mudahan pun bapak dihapunten sama dia kalapatana di paparing di kubur ngalarahna mah laras tapi musim kuringnya lo rada best bayangannya dari lingkungan lalaki ibu-ibu kali bapak-bapak tentang sistem pendidikan antara penggunaan sistem pendidikan nasional menyatakan nyebutkan ya tujuan pendidikan ada ngembangkan ngamakarkan gitu nya pribadi hiji beriman dan bertakwa iman sareng takwa ka Tuhan Yang Maha Esa khusus kanggo agama Islam panginten ka Gusti Allah tantos nagenya terus nu kadua berakhlak mulia atau nabi akhlak hade sae terus ngagaduhan pangaweruh sareng naon kata nabi teh kaparigelan ya kaparigelan terus ngagaduhan kesehatan jasmani turohani ngagaduhan pribadi anu mantap teh atuh naonnya tiasa tinggi mantap teh tanapi naon atuh kanya kepribadian anu mandiri mah jelas-jelas mandiri sanes mandiri sendiri betulnya mandiri mah serta ngagaduhan rasa tanggung jawab atau tanggung jawab kemasyarakatan sareng kebangsaan terus eta hakikat pembelajaran bahasa ya kan tahun 95 nya kan belajar bahasa atau diajar bahasa dina hakikatna nyaeta diajar komunikasi ya diajar komunikasi nah diarahkan teh diapi ya nah yang fungsi pendidikan menurut Umar di antawisna Umar Tirta Raharja dan Lasi budaya pendidikan dalam hal ini hiji masyarakat melestarikan teh mulasara pengen miara da lestari mah saur ibu dokter oge mawak duhnya eta tos lestari janten sanes melestarikan lestari mah mawak melestarikan di mah panten miara kebiasaan mulasara supaya tetap ada nilai atau ajen atau napi kebiasaan anu dianggap saya kanggo murang kali sareng generasi satrasna fungsi ieu ge berkenaan teh fungsi ini juga berpikir ngawujud atau lebih membentuk teh ngawangun ya apa sih penyiapan warga masyarakat dan warga negara atika dan takwa imtak kata Nabi aspek religi terus akhlak terpuji aspek afektif terus diluhur kemampuan pengetahuan sareng kemampuan atau nabi aspek kognitif sareng psikomotor palatri dirina rancage gawena eta mah diantawisna visi misi kahuyugan Pak Senda ya bahasa Sunda hiji aya bahasa Loma dua aya bahasa Lemas sakenapa tinggalnya ya nangtos dan ragam bahasa pengantin pengajaran dumasar karena kasapukan
piwah bapak salaku pangati di daerah Kadeta di Wangsulande ada kurikulum khusus Brebes katanya taras tadi kemari ibu dokter mah aya panajak sok ieu tingali aya contoh materi ngaregeutkeun carita AA budak api cik cobi kaos teu sadoan ngaos ieu wacana ieu dina buku paketna langsung ieu udah kelas 1 kurang kali kelas 1 anu nembe wanem diwanungkeun sakola ujung-ujung dipiwaran ieu kira teh aya ngagetkeun ieu carita ibu ieu teh dia diawas ku guruna lawan persib kakumpul main atau senteu bida kami di dieu mah sae insyaallah ibu-ibu kali bapak-bapak kantos kabantos pisan ieu buku ya kondisi kumaha wae oge ngeunaan pangaweruh bahasa ibu kali bapak atanapi anak teh anu jantan guru ya da aya siga budak SMA gitu nya insyaallah bakal kahartos nanging ulah tekstual teuing ulah geblek sageblek diambil gitu nya upami buku ieu mah insyaallah ieu mah upami ningali deui buku anu sanes kedah diputolaah heula tanapi ditelaah ku ibu-ibu kali bapak-bapak contohna ieu tadi kata ide ka kelaka ide AA budak api eta teh terus diulang pointernya ku siswa AA budak api terus aku bisa guru hidup anu jantan murid ya terus tara pohon mandi sae terus ke sabun terus adina sasarap saban isuk lamun AA pasti pamitan ka ibu katut ka apa nah terus ieu tina wacana ieu anu dibaca ku ibu atanapi bapak guru diwakisan dina ieu buku paketnya nanging di dieu teh dina coba aya ya nomor 4 nomor 6 maka ini nomor 5 atanapi kade ulah sok dahar ada aya teh ari dinya teh coba dina wacanana aya kuku ulah sinang kalotor kade ulah sok dahar lada jendela kamar kudu dibuka eta materina nutukannya atas abu ya ku guruna dibaca diturutan ku siswa atanapi ku murid ujung-ujung we apa aya patalekan kinten-kinten urang kali SD tiasa ngawaleunang budak kunaon untuk kudu dikosong teuing atuh ibu da tadi nganita ngumpul kudu dikosong sakitu kan nya terus aya patalekan kade ulah sok dahar lada dina patalekanna teh naha ulah sok dahar anu lada
Sunda bagi guru SD se-Kabupaten Brebes kerjasama pengurus besar Paguyuban Pasundan dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes mah sadayana dipaparin buku sapaket teh sanes mengukur kanggo kelas hiji. Terusnya Pak kangge kelas genep. Ya, ayeuna aku bade naros. Cik upami anu saena kamandan atau kamandang teh kagambar hidup atau pisahan Bapak Ali Pangatip di SD ngajar kurang kali SD anu sare nganggo basa Loma atau napi basa Nemes. So, tanpa saya buat balaran ya, ini bahasa Loma we gampang. Mari tadi teh terus naon margina di antawisna bahasa Sunda dipikasieun ku urang kali atanapi ku indung-indung anu ngora aku ayana udah usuk basa nanging amu gaduh kahuyung sanes amu panjenengan Paguyuban Pasundan Tantangan atuh urang Jawa Barat mah hoyong katawis bahasa Sunda teh minimal 2 Loma terang nanging di uningakeun diwartosan anu lemesna terus teh nah bagi rawas ngaulang mah wayahna kaset geulis guru pamati anu saena we terus teh anu saena nanging anak wanita kahirupan sapopoe urang kali teh ngagunakeun basa Loma sareng papadare rencanganana kanggo sementawis mah teu sawios. Da tiasa urang teh hoyong ngarobi kabiasaan sanes kabinasaan ya kabiasaan teu tiasa instan sapertos kurang neda cengeng nya begitu grek bunga tahu sareng cengeng nikmat pisannya yakin insya Allah guru anu soleh ibu guru anu soleha anu kagungan niat hoyong leres-leres miara mulasara ya kabengharan bahasa Sunda terus nah ini tadi teh sawios ayeuna mamangga kasar oke tapi teu kedah dicarekan teu kudu didenda manusia ngomong kasar tadi di jajan maneh ke Bu aduh atuh engke teh urang teh nya eta anu nyana kitu kana koran ayeuna mah urang kali teh seueur ngadaraan aya LSM aya polisi kitu nya benten sangat nalika amu sakola upami kasinter kacabok kudu teu wantunnya nyarita atanapi jujur kokolot lagi naon kalah kaditamihan sepuh kapungkur mah percaya pisan ka guru di sakola moal nyintre moal ngahukum muridna upami teu semata-mata nyieun kalapatan ayeuna makan urang kedah aduh kedah atos-atos palalaur ya kantenan ayeuna kurikulum merdeka lagi insyaallah mah ngajabarkeun kemerdekaan di dina mangga telangkung amu mah saeusna mah da tos luntah aya betena teu pangatik sareng pangajar ngawulang sareng ngatik ngatik teh ngadidik ya benten teu benten bagur kasep soleh-soleha upami ngajar mah ukur masihan terang ngadugikeun ya tidak lukir teh bodas nya anu asalna teu terang jadi terang asalna nu teu tiasa jadi tiasa nah ini panginten ari urang masalah guru kedah tiasa bari lembut geten pantenan ayeuna sakola teh rumah kedua
kinten-kinten saha kantor kahalagan rambut berarti kedah bari di ya ieu teh ngawanohkeun naonnya pancadia tetapi ngaran-ngaran pancaindra ya bu mastaka mah rambut gitu kan hadapan taar geus tarang datang katingali tarang undur katingali untuk karena saya ibu rumah kurang kali SMA mah bu nah undur jeung undur da undur mah kudu jeung bujur cik amu kada ngamuk teh aya bae paribasa mah ieu da ieu kasep tulis teh kenging di robi di emang kunaon di dituna we mah kitu paribasa bahasa kan biasa digantos nya sa uyan deui bu mastaka mah rambut handap pentaan mahalis ieu tah ya bulu anu pindah tempat beda ngaran ya naon ya bulu di dieu bulu dina mastaka mah rambut urang kana sakataran ya teu buuk deui tapi halus teras ka dieu kumis sama jualannya ada pak aya edan bako segala lebih terus di handapna aya soca kan ya nataan ieu di handapna aya soca teras nu disebat damis kita damis angkeut di handapeunana diangkeut naon bageun bisa gado kalian itu mah sanes gado dago nah dua cepilnya digigir ieu nanti cikinten-kinten murang kali SD kelas 1 nya ngawanohkeun tah ieu teh dina basa Sunda mah rambut ieu teh soca lain mata kok bobocos nya ku kawin atanapi tembak pupuk kinanti cikinten-kinten ibu-ibu kali bapak-bapak maning anu maca wacana nu tadi atanapi maningeun anu nganggo pupuk maning nu nganggo pupuk terus aya kene teh ka pupuk teraskeun tah ibu kali bapak teh tantos bari pepetakan nunjukan ya urang nataan awak yuk ya ayo ieu masta kahiji kadua ieu teh rarai tadi mah bagian tina rarai pamun teu itu tadi serat rarai pananan aya jariji ieu jariji nanging aya juga ieu teh lemak remanya kan lemak tapi kumagi urang butuh dalapan ieu teu nganggo remak tapi jariji ya. Terus nu ieu urang nataan awak yuk ieu masta kahiji kadua ieu teh rarai pananan aya jariji nu ieu namina dadak tah ieu namina impit urang kalih teh pasti bari heureun ieu impit teh impit teh ieu impit bujur cik saur ibu kalih bapak-bapak anu geulis anu kaset mana nu lengkung gampil akan nu lengkung kata pikeun urang kalih maca wacana nu tadi atanapi sok dianggo sujud ka Gusti Nu Maha Suci ngaduakeun ibu Rahma nu nyapisan da abdi tanpa mah paranti mah sakola niat pangarti terus kan ya sok urang
Hiji, dua, tilu. Langsung dianggo sujud. Terus kapro kang sadaya. Upami kreatif motivasi aya kalana etika sok adakan katoleran rada juga lagi nulis kasep etika nasae keur galeris keur karasep teh itu mah di mana gitu nya kakolot teh kolot teh mun ari guru senior gaduh kaunggulan teh sok isin mun kaberangan sok isin upami telat karena janji sok isin upami kagoler ngabohong misalnya tehnya itu alasan naon bohong si agama ini kamari nya terang beri enak gitu tapi anu muda mah anu ngarora aya kalana sok ludeungan ludeungan di tanda kutip kalau kasihan teu isin gitu nya syukur segala bisa kan internet eta lokotong plepetan gitu nya laptop kan orang anu ge kaayaan kudu di Cianjur mah sadam abah mah ngajar teh paribasa rapat teh jangan lupa bawa laptop atau bah ditanya laptop apa jangan lupa bawa tengtop karena sering lupa tengtop banyak gitu. Tapi tadi teh asalnya sih berbahas kan kita di Brebes insyaallah guru-guru SD sareng Kabupaten Brebes kali ibu paguyuban Pasundan oge top markuat top naon margina di Brebes dugi ka aya pelatihan ieu eta teh cirining inohom di Brebes kali masyarakatna reres-reres gotong royong sagilungan hoyong nah mulasana miara nah gitu saja tetap aya bari mekar sastra bahasa sastra sareng budayana pokona top markoto atau emprap anu rame kanggo hidup sadayana kanggo guru-guru sok atuh datang ke dalam atos emprap mah itu pengennya terus nya ngarang carpon sareng ngarang carpon teh prosa nya tiasa carpon tiasa dongeng tiasa novel tiasa kan eta prosa sareng lamun ugeran sanes umur mah untuk ugeran terikat karangan terikat sesah mana ngarang nulis carpon atau tapi mana ngarang lamun ugeran dina wanda pupu sok salah pupu tadi kopet urang Cianjur urang Sunda mah irit di Jawa aya 34 urang mah 17 itu apal-apal terus anu apal KSHD tadi nu disebutkeun ku dokter ka Sekar Agung Sekar Alit nu 17 teu pati apal anu apal-apalna buku nanti dari nanya werge nu raoseun buku nanti mabari terus teu aku mah bisa buku nanti cik tajan kawarti bager gelis kasep anak aya nu disebut gatra nya gatra pupuh teh dina sapada atanapi bait aya genep padalisan naon padalisan baris alhamdulillah terus aya nu disebut guru wilangan tantos bilangan teh umal padalisan dina pupuh mah dina pupuh kinanti mah gampil dina sapada sok terangkeun kumaha patokan pupuh kinanti dina sapada gatrana dina sapada aya genep padalisan ulah padalisan aya 8 engang 8 teh jumlah engang coba naon ari engang suku kata kepro kakek bapak-bapak nu kali ditu atuh
penting mah nu periode mah dina anu panuntun teh vokalna A. Ya, terus anu kadua gitu. Anu kadua dalapan ITK Gusti Nu Maha Suci. Dalapan ieu mah panggampirna. Terangkeun upami dina soal aya soal terangkeun patokan gatra guru bilangan sareng guru lagu dina pupuk piranti katut dina sapada aya genep padalisan. Unggal padalisan diwangun ku dalapan ngan. Guru laguna U I A I A I dampil lisan. Terus kakak salian di buku. Ya, tanya pupuh teh. Oh, anggota awal tadi atas tehnya anggota awal disebutkan. Piwuruk, naon ari piwuruk? Mapatahan, mohon nasehat ya. Terus tarucing. Aya tarucing tadi nanya. Aya contoh tarucing. Budak petik bisa ngapu. Ya. Terus bapakku ngapuna petik. Terus ngelayang ke kalayangan. Terus neangan amis-amis. Sarupaning bubuahan. Naon bae nu kapangdi. Eta tah karucingan. Ari balaranana naon? Lalai. Terus aya nu sok nyebat dina kalong ya. Eta mah. Nah, terus guru lagu, guru wilangan sareng guru gatra atanapi padalisan. Terus nu katilunya kalimah dumasar kana guru lagu, guru wilangan, guru gatra, terus nembangkeun. Teu kedah seueur-seueur kelas 1 mah pupuh kinanti we atanapi sareng Mas Kumambang. Coba ka aya teh aya Mas Kumambang. Ah, pupuh Mas Kumambang. Nah, abdi teh barudak abdi teh gaduh hiji adik lalaki. Kacidaannya anak mengibah kedaku abdi mun mangsa pasti gitunya hanya kalau mau bapak ibu anu gelis anak ing anu sapoe ieu temana naon tah pupuh Mas Kumambang nu kahiji kan dina pupuh atanapi sisindiran teh watak pupuh dumasar kana eusina aya 3 piwuruk silih asih sareng sesembren tata rucingan kalebet kana sesembren terus teh ya bener ya sesembren benten sareng sesembren Persib ngalah bincuran batur si mamen bola sesembren wae sami eta ge sesembren tajanten memang bahasa Sunda mah beunghar ya bahasa Sunda mah pameh dina bahasa Indonesia mah gerak panon mata bobocos ukur beureum ya beureum teh naon dina bahasa Indonesia tuh merem ya melek ya paling melotot cobi dina bahasa Sunda meredeui beureum hayam ngadilak ngadelek molototan sebesarnya yakin beunghar bahasa Sunda upami teu urang anu miara anu ulasara anu naon ikhtiar supaya tetap aya saha deui leres teu cik atuh ulah paguyuban pasuna naya paguyuban hidup ge sami urang Sunda sanes kawajiban urang paguyuban pasunda hungkul tapi kawajiban urang salaku urang Sunda nya urang Sunda bageun ulah urang Sunda mah balalageun teu kedah dipengkel urang Sunda bageun eta banyak benten terus
bisa ke acan ngajar bahwa bade bahasa Sunda bade nawai di kawitan ya da ari guru SD mah kan borongannya di ngawitan lebat dugi ka rengsek masih kene eta kajabi panjenengan guru agama sareng olahraga ya kawan nani ku emutan ambu sok sanaos aya guru agama pangajaran agama teu mutlak kawajiban guru agama unggul terus urang salah kepamati kedah oge ngawanokeun ngati teh tadi teh ngadidik akhlak anu sae contohna di kawitan upamina ieu barudak teh komik kelas 1 mah tadinya urang nangkeup ka guru di sok saya kurang diajarnya terus tadi katos carani urang kali cobi dibiasakeun maca doa kanggo sepuh anu pondok we ya Allahumma fir lana dunubana wali walidina warhamhuma kama rabbayana sigoro bu ke SMA berarti jamak SD atau saya Allahumma firli ya nyari raeun Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira abot teu upami ibu kali bapak nganakeun teu eta aku ngajar di SMA di SMK pada kelas kan gentosan bade jam kahiji bade jam pamungkas kantos eta mah dia teh titipan ti palili ka pukur atuh urang Sunda teh sayanti ya ulah dugi ka pokok sakola tapi teu nyakola pokok pinter tapi guminter pokok calakan tapi can calak eta kirang masihan masalah keagamaan jadi ari anu teu diajarkeun agama teu dibiasakeun sok rada heuras gitu nya eta mah hiji we hartosna kan beunal pisan ya Allah pikanyaah keur pikadeuna pun bapak kalipun dia sapertos aranjeuna mikanyaah nanti ngadidik abdi nalika nuju leutiknya masih kene kecil gitu janten di waktu saja ya teh moal aya urang upami teu aya mama teu aya papa bade bapak ibu mamanya babe ya misalna nah kasih jadi insyaallah upami terasa mau ulang bosan diulang-ulang tong seger teuing materi teh kelas 1 mah geus eta hukum hiji we kinanti sugan 2 sasi Darasa, kan saminggu nunggu ajarnya eta we dibulak-balik terus 2 sasi apa hukum nanti terkena diajar karakter kasih gimana was terus nya nyaritakeun deui gitu gitu tadinya terkena ieu mah terus ngahalankeun bari manehna bingaheun siap insya Allah anaki guru-guru pangarti SD anakku dipikannya atur dipikan geus aku sareng ku paguyuban pasundan kuseur rupina mung sakitu ti ambu mudah-mudahan sok sanaos hidup sadayana parantos leuseuh ambu mah masih kena sumanget mandi orang Brebes guru-guru SD Brebes mah top mana kotor niat dan motivasi anu wah edun suredun lah atasnya gitu ya terus tadi kayak dia yang menaruh tadi teh bu ari hurip Sunda naon sih cenah eta teh ari hurip teh ari hirup mah hirup sabalik nanti napa ya nang ari hurip mah nya hirup nya pancadia tiasa digunakeun contoh sukmanan sukma ayu watubut komana sabaraha taun kumargi egois teu acan siap orang tua nak mawar kan ku alat eta hirup kene teu tiasa dikubur margi hirup tapi teu urip nah ai urip mah pancan dia cepil tiasa diakumadamu ilat letah tiasa istengul iklana ilat ya terus ieu irung pangampung bebengok tiasa diaku
sih? Ih, mana can mandinya? Jadi biasa digunakan. Nah ini upami hirup mah teu acan kantos, teu acan kantenan hurip. Ari hurip mah nya hirup nya insyaallah wabari beunghar harta, beunghar hati, beunghar hate kareta. Anu utami terus teu Ibu ketua paguyuban terus teu beunghar harta, terus teu beunghar saha teu hoyong beunghar. Tapi da mun teu hoyong beunghar, geus pas-pasan ge. Asal pas hoyong aya. Pas hoyong mobil aya keur nunggu kitu nya. Geus pas-pasan oge. Terus aduh ieu teh pas hoyong umroh saur bapak di paguyuban teh tri saya umroh saur ka sahidin teh mohon bapak jum berangkat. Berarti kan pas hayang pas aya nya. Mong sakitu pina teh ampun teh sadayeukeun sok sanaos mung ulas sausap-saulas. Nanti mudah-mudahan ibu kali bapak pangatik SD di Brebes nutok mahkotok anu geulis anu soleh nu soleha aya kapanasaran hoyong meraskeun supados engke ambu sareng ku dokter sareng pasahidin di paguyuban diangkir di dieu terus teh nya siapkeun tenan kasuhun. Mudah-mudahan anu didugikeun ku ambu sok sanaos saeutik aya manfaatna. Mudah-mudahan ibu kali bapak guru atanapi pangati di SD Brebes anu parantos janten PNS Wilujeng anu teu acan insyaallah mudah-mudahan kantun nyuhkeun ka Gusti Allah. Doa ka Gusti Allah mah gratis. Teu aya doa anu teu didangu muatosna sanes urang manaptos geus. Ya sapuntenna mudah-mudahan sanes waktos urang teh satepang deui. Hapunten upami ukur baru saur bae carek bilih aya anu teu patos resep kana naon nu didugikeun ku ambu si hapuntenna ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda. Hurip Sunda. Hurip Sunda. Alhamdulillahirabbil alamin. Tepung anu meriah. Koproknya, koprok anu meriah. Tepung tangan ya sudah. Kukolot tiba lagi
jantan indung, jantan bapak, jantan sahabat, tapi tetap ngatik ngadidik di mimitian kudu saya contohna tiasa akunya siap Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira insyaallah saya terus sak ge ka dieu sakali deui hurif Sunda nya mana jaga Sakali hatur nuhun